Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah di dinten ieu urang ngawitan belajar basa Sunda. Nya, barudak. Materi nu bade diajarkeun ayeuna nyaeta hirup sauyunan. Hidup rukun. Urang ngawitan pangajaran dinten ieu ku ngucapkeun basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dinten ieu urang diajar naon wae. Kahiji, ngaregepkeun tembang atau menyimak lagu. Nanti ada pupuh ya yang akan kalian dengarkan. Nu kadua, kalengkepan kalimah ku sasaruaan kecap atawa sinonim. Melengkapi kalimat dengan persamaan kata atau sinonim. Nu katilu nyaeta ngalemeskeun kecap. Merubah kata menjadi kata yang lebih sopan atau halus. Materi nu kahiji nyaeta nembangkeun pupuh. Melakukan pupuh. Pupuh ieu kaasup pupuh pucung. Regepkeun nya Bu Guru bade nyontohan nyanyikeun pupuhna. Judulna Hirup Sauyunan. Hayu batur, urang hirup sing alakur, bareng sosobatan, laku lampah ati-ati. Sok komo ka batur, bari jeung culika. Ini terjemahannya. Bait yang kedua. Hirup sauyunan, tur bareng jeung batur. Pasti loba sobat, kudu inget dina ati. Hirup ulah sok ngahina ka sasama. Nah, ini juga ada terjemahannya. Bait yang ketiga. Kabatur teh, urang kudu nganggap dulur. Keur hirup di dunya, urang teh cilaka pasti. Mun hirup urang sok goreng ka sasama. Nah, ini terjemahannya juga kalian bisa baca ya. Hidup biasa baca terjemahan bahasa Indonesiana. Bait nu kaopat. Hirup sauyunan, someah ka batur. Oge jeung sasama, pasea kudu dipahing. Lampah kitu ku urang kudu dicegah. Bait nu katerakhir. Sauyunan, nandakeun hirup nu akur. Ulah sok ngahina, urang jeung papada jalmi. Enggeus pasti bakal goreng akibatna. Tah, eta tadi pupuh pucung ya. Terdiri di sababaraha bait. Dina pupuh tadi aya sababaraha kecap. Nah, di dieu Bu Guru bade nyampikeun
sasaruaan atau sinonim tina kecap-kecap anu aya dina pupuh tadi. Upami barudak tos terang sasaruaanna atau sinonimna, nangkepannya kalimah di handap ieu nurutan tina contoh. Nah, ieu contona aya kecap goreng hate. Goreng hate ieu sasaruaanna nyaeta hasud. Ya, sinonimnya hasud, goreng hate. Contoh kalimatna, ulah sok goreng hate ka batur. Nah, kalimat yang harus dilengkapi, nu kudu dilengkapi nyaeta ulah sok titik-titik ka batur. Nah, berarti titik-titiknya diganti ku kata hasud, ku sasaruaan ti kecap goreng hate. Nah, itu contohnya barudak. Rek hideuk eusian soal-soal anu masih aya di slide ieu ku jawaban nu paling tepat. Insya Allah tiasanya gampil da, tinggal contoh we. Di dieu aya 10 soal. Mangga dicatat di buku tulis, ya, ditulis di buku tulis kalian untuk soal dan jawabannya. Jika sudah selesai, pamitos beres, difoto, dikintunkeun ka walas masing-masing. Ulah hilapnya barudak. Nah, selain ti sasaruan tadi atau tina sinonim kecap tadi, aya oge sasaruaan nu sanes, ya. Tapi sasaruaanna ku kecap lemes, ya, atau bahasa lemes, ya, mengubah kata menjadi kata yang lebih sopan. Naon sih kecap anu lemes teh? Nah, kecap nu lemes itu nyaeta kecap nu paling sopan, ya, nu sopan, bahasa yang sopan, bahasa yang halus kalau dalam bahasa Indonesianya. Di sini di dieu Bu Guru masihan contoh, ini gambar non ye, gambar kaki Bu, bahasa Indonesianya kaki ya. Nah, pami bahasa Sundana nyaeta digigir ieu, digigir nyaeta gambar suku. Nah, di samping adalah gambar suku atau kaki, ya, kalau bahasa Indonesianya. Suku lemesna sampean. Suku teh sama hartina jeung sampean. Nyaeta kaki kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, suku kata halusnya atau kata sopannya adalah sampean. Aya oge kecap nu sanes, di antarana nu kahiji aya kecap pingping. Pingping eta bahasa Indonesiana paha. Nah, lemesna naon nya pingping? Nu pingping lemesna nyaeta paha. Sami nya sareng penyebahan bahasa Indonesiana. Pingping teh bahasa Indonesia kan paha ya. Nah, pingping oge lembesna paha tina bahasa Sunda. Nu kadua aya kecap baju. Baju mah apalnya barudak naon baju teh? Nah, baju lemesna nyaeta raksukan. Nu katilu aya sirah. Sirah teh kepala. Nah, ya, sirah lemesna mastaka. Nu kaopat aya bitis. Bitis teh bahasa Indonesiana betis. Lemesna wentis. Nu kalima aya biwir. Biwir itu bahasa Indonesianya bibir, ya, maaf. Biwir itu bahasa Indonesianya bibir. Biwir lemesna lambai.
Nuka genep aya kuku. Kuku lemesna tanggai. Nuka 7 aya kecap letah. Nah, letah bahasa Indonesianya lidah. Letah lemesna ilat. Nuka 8 aya kecap beheung. Beheung bahasa Indonesiana leher. Nah, beheung lemesna tenggek. Nuka 8 aya kecap buuk, bukan buk ya, tapi dibacanya buuk. Buuk teh kalau di bahasa Indonesiana nyaeta rambut. Buuk lembesna naonnya? Nah, buuk lembesna rambut oge. Nah, nuka 10 aya pipi. Pipi lemesna damis. Tah eta contoh-contoh kecap anu diubah ka kecap lemes nya, kecap halus atau kecap sopan. Biasana digunakeun urang pami nyarios ka saluhureun atau ka orang tua ya. Harus menggunakan atau ngagunakeun bahasa nu sopan atau nu halus atau yang nu lemes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dinten ieu urang tos diajaran we tadi. Jadi urang bahas hiji-hiji. Bu Guru emutkeun nu kahiji tadi ngabahas ngaregepkeun pupuhnya, pupuh pucung nu judulna hirup sauyunan. Teras nu kadua nyaeta ngalengkepan kalimah ku kecap sasaruaan atau sinonim. Nu katiluna nyaeta ngalemeskeun kecap. Ya. Nah, kecap lemes ieu diangge kangge upami urang nyarios ka saluhureun atau ka orang tua. Eta nu tos diajarkeun di dinten ieu mugia manfaat kangge sadayana. Semoga pembelajaran hari ini banyak manfaatnya. Hapunten bilih seueur kalepatan tina pangajaran dinten ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.